kamu anak tamah muludan di abdi masuk aya penyakit nu katilu naon sok jalingkak jeung curinghak karena pincuk beres nate kabere pincuk henteu emangnya aya pincuk teh di dieu enak bisa henteu dina aya lah sok arep-arep lain ge muludan cenah pincuk mah lain ge muludan ngaranna ge cangkaruk marukan cangkaruk teh hejona kana pincuk cangkaruk mulut mah di antarana ilmu nu tadi di antarana berkah awasan sholawat berkah doa ngalimpudan kumpul we urang ngapel kana diri urang sok we mata kalau kapungkur mah sepuh kapungkur sok sajewir dengan ka anak ka incuk ka dieu naon mah ieu aya pincuk tinu muludan sahwab berkah sia teh teureui ku sia berkah eta aya sepuh-sepuh kapungkur sok kitu nya ngalaman dahar ku maneh ieu teh naon barokah tinu muludan kaduana kecenghol barudak zamanna teh mana teh muludan teh bet aya kikieun ibu sejarahna teh ieu Malik Mudofar abad ka-6 Hijriah sepintas ya budak sekolah malah budak santri pasti apal saha Malik Mudofar teh ari Malik Mudofar teh pamimpin di hiji negeri disebut Irbil di Kurdistan di Irak zaman baheula kurang leuwih abad ka-6 atau nabi ka-7 naon tujuanna ieu Malik Mudofar teh ngulem kasubri wargi masyarakat kumpul ulama diondang ajengan dikumpulkeun bahasa urang masyarakat dikumpulkeun tong bujang hingga anu beunghar cacah kulicakan ge jelema taboga diondang kabeh araneun tah ieu sejarah ieu araneun naonan ieu Malik Mudofar bet ngonang ngumpulkeun masyarakat dikumpulkeun di istana mun urang meureun karaton istana negara mun urang mah dikumpulkeun darongkap bari jeung ngaranyakeun ya Malik Mudofar naonan anjeun bet ngonang kami kabehanana di tempat ceuk Malik Mudofar teh enteng Bu punten ya alhamdulillah kami ngondang ka sakabeh warga sakabeh masyarakat kami dina poe ayeuna anu meneran dina poe eta teh kaasup bulan Rabiul Awal kami teh sejak syukuran catat kurang sejak syukuran cek Malik Mudofar teh ai cek ulama teh ai cek nu naroskeun teh cek ajengan mun cek urang penasehat agama naon syukuranna Malik Mudofar cek beja dina sirah nabawiyah rahing junjunan kami nu asma Muhammad sallallahu alaihi wasallam da lahir anu meneran dina bulan Rabiul Awal mata kami teh bungah kami teh sejak syukur ke Allah diberi kesempatan diberi waktu kesempatan anu salega-legana pikeun taat tumut sabab boga nabi anu sinalir rasul anu pinunjul anu gelar asma sayyidul anbiya wal mursalin gelar asmana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kami diberi kesempatan hidup di akhir zaman boga nabi Muhammad boga rasul nu asmana Muhammad kami diberi kesempatan pikeun taat jeung patuh pikeun nuturkeun jejak laku mantena kami teh bungah mata poe ayeuna kami ngondang ka kabeh sadayana diulem sok didinya dibageakeun kusaha ieu teh ku Malik Mudofar naon tujuanna syukur ka Allah teu apaleun muludan Malik Mudofar teh budak baheula keceprek teh ke urang dieu mah ke urang Cikanjung, urang Cibiru, urang Cianjur, ku abdi urang Cinangka enteng disebut teh muludan jero nama syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala ku sabab syukuran Malik Mudofar teh nyayogikeun tuangun sagala rupa tah kitabna teh dimangjang lah kitabna nabi ge teh apa da abdi mah kitab teh Jabri Barodas ari mangnyangan koneng bari jeung garulul matang jarabri we abdi mah dibuka di dinya teh ibu sagala dibageakeun anu tuangun sing wareg naon nyontoan keceprek anu beunghar teh ya Malik Mudofar anjeun mah licik ngahabat licik lamun rek syukuran model kitu lamun rek bungah model kitu nah kami teu diajakan ceuk Malik Mudofar anjeun lamun erek gampang tahun hareup urang ngayakeun deui
gancangna carios ibu tahun hareupna teh dararatang deui nu baleunghar nu mawa ontaknya baheula mah sapi domba naon daratang teh hayang rek dipencit jang naon apan syukuran dina bulan Rabiul Awal nu beunghar kecepek weh urang mah kumaha mah cacah kulit cangkang datang we sakamampuna nu matak ibu punten ye urang kolot-kolot urang baheula lamun aya ribut muludan sok aya ningannya nu ngajawabkeun beas saleter 2 leter mah naon bukti syukuran ka Allah urang boga nabi boga rasul nu asmana Muhammad sallallahu alaihi sok aya baheula ge purnimi si lain ditajuk iraha cenah muludan teu apa tanyakeun sia ka ajengan era bisi kaburu muludan nini teu barang bere dah hayang nini ge muludan lain udunan kade dok dibejakeun mata dibawa da maulum kolotnya karena boboko buntung baheulanganya boboko buntung beas saleter 2 leter diturubane daun tisu boga rejeki aya entok aya hayam di luhurna teh dipencit dibakakakeun ngadang mabak bakakakna teh sangakeun ka ajeung rek naon ieu teh rek muludan. Kalau orang baheula kitu aya ngalamannya nyanyakeun kadayana ayeuna mah teu aya bobogo buntung teh aya gigidir dek naon ngiring muludan naon sejak syukuran ka Allah Subhanahu wa taala boga nabi sineulik rasul pinunjul gelar asma Muhammad sallallahu alaihi hayang dirawu dipangku lebeti syafaat junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi kecep mah teh cek ibi di juru mah ajengan kamangjang teh da ibi mah jelema tekro ilmu teh nyampak tanaga sumawana hartanya kitu teh rajin jajan ngasupkeun kenceleng ka pangajian teh kitu ge lamun ku incu dibere tapi mah teh hayang syukuran bukti hayang muludan kumaha tuh carana gampang cek ajengan gampang teu kudu barang bawa lengoh ge asal hadir kumpul dina riungan eta niatan syukur ka Allah cek urang eta teh kaasup mulu dan aya tuangun dahar di dinya kira-kira eueuh di imah bawa matak lamun aya nu sok nyebutkeun cangkar bawa ka imah masing-masing ringkit beakeun ti imah ajengan teu era mah sok dibaraha lengoh bae silih asaan dararatang marulang nya nyebut teh cangkaruh teh ati dinya bulan hareupna tahun hareupna aremung dah hayang mata teu di komando deui ku malik mudopar teh teu diajakan deui ku malik mudar iberkeun Rabiul Awal urang siap syukuran ka Allah sabab boga nabi boga rasul nuaran Muhammad bring we sararea insyaallah kira-kira urang juga gitu cek makna insyaallah kaping sakieu urang muludan jadi tadi komando deui apal bring panan ibi teh kitu nya meureunna kitu lamun encankeun bae taun hareup ge da panggih jeung bulan Rabiul Awal bring sok bawa naon aya cana nu teu aya naon tong hariwang ti pangajian bawa ka imah eta muludan kitu naon sababna bukti syukur urang ka Allah Subhanahu wa taala tadinya ilmu syukuran di dinya syukuran di dinya naon atuh cangkaruk ilmuna kade cangkaruk ilmuna naon kecap tina syukur eta sarfun ni'ami ala taatillah nasorupkeun sagarupna kanikmatan nu akan tampi ku urang awak jag-jagna sehatna panon jeung paninggalna cepil jeung pangdangunna suku jeung lengkahna gancang teh nya suku jeung lengkahna leungeun jeung gepatna panon jeung paningali cepil jeung pangdangunna sapanjang dipasihan ku Allah manfaatkeun pikeun taat ka Allah Subhanahu wa taala eta di antara syukur urang nu boga harta buktikeun hartana da ajengan abdi ge hayang di aku umat Rasul abdi ge hayang syukuran abdi ge hayang muludan bring pada nu beunghar nomor gede ge aya nya nu baleungan nganterkeun sok manyang muludan da abdi ge hayang di aku hayang dirawu di pangku umat Kangjeng Rasul ieu barudak santri tadi santri teh nya
sautak saeutik esan teh mah meureun koreh-koreh cok bari jeung can usaha hayang muludan tadi aya ilmu nu dipake haleungkeun Iqdaul Jawahir kada Syekh Ja'far Al-Barzanji anu ditukil deui di mukhtasarkeun deui ku Syekh Imam Nawawi Al-Bantani disebut teh Madarijus Su'ud anu ku urang mah disebut Barzanjian marhabaan kurang mah pan ku ibu ge osok marhabaan antara di abdi mah geus eleh mangga lalaki teh ku ibu-ibu marhabaan teh di dieu sami kitu henteu alhamdulillah nepi kasilihkeun mah di calurhat nah jangan ada nama lalaki teh hese marhaban untung tahlilan teu ibu-ibu oke gitu bea ari marhaban ibu-ibu panen aya dese lamun dese dress code putih kaluhur hejo carurang lamun teu kitu teu kaasup grup pangajian kade bisi kitu naudzubillah ya alidol marhaban sieun mah bari teu ngarti jerona teh nya pan barudak urang mah ibu mama nggak boleh karya-karya begitu teh nggak boleh itu teh karya imam karya ulama zaman sekarang nggak boleh pasokan gitu budak teh di kade urang jelaskeun ku urang hahaleungan gitu teh nggak boleh ya bu cok kecap nadina eta teh al jannatu wa naimuha syadun liman yusalli hiji wa yusallim dua wa yubarik alaihi tilu di dinya teh saya di abdi maban abtadiul imla abis midatil naon artina teh teuing abdi ge teu kaharti teh ngan lamun midatil aliyah brang mah kabeh teh nang maca naon sallallahu alaihi aya di abdi manu as-shalatu alaihi eta naon ci salat sabaraha kali ece lamun aya marhaban maca kitu shalawat gening pokokna mah lain marhaba lain berjanjina eta teu karasa setiap urang marhabaan sabaraha puluh kali urang maca shalawat sallallahu alaihi cik dalil nu mana nu ulahkeun nu ngaharamkeun urang maca shalawat geus puguh pan ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima lan peda urang mah enteng disebut we naon marhabaan padahal urang mah getol maca shalawat tidinya naon sababna hayang karawu ka pangku lebeting syafaat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke teh dikerong ibu di akhir teh pannya ieu teh pujian di mana nya abdi kecihannya dia angannya dina waktu Gusti Allah ngumpulkeun sakabeh jalma poe kiamah poe teu aya anu kumpulnya sadayana teh urang Cibiru, urang Cihanyi, urang Cibiuk, urang ngumpul ke di akhir teh bring ka kulon bring ka wetan panon poe tujuh nyata moncorong kabehanana cupluk lamping jauh ka sintung kalapa lihat dengan lihat lain rek batur pakumaha teh eueuh da harita mah tamplo kabeh tah butuh syafaat harita Pak butuh syafaat teh harita butuh urang awang-awangan salah sejumaah anu sok marhabaan anu sholawatan teh gedena mah kadinya lumpatna manaon dina dikumpulkeun kabeh jalma bararingung digiring ku senahu alet-aletan brong kabeh kumpul bu moal inget ece teh ka salaki akang ge moal inget ka pamajikan kang mang moal emut ka bojo anu toh-tohan urang toh pati jiwa raga anak pamajikan nu moal inget-inget tong bujeng hingga anu halal nu haram ge urang ditunggul diruduk catang dinumpak demi nyumponan ka hayang anak ka hayang pamajikan bujeng hingga nu halal nu haram ge dilakona pikeun mere katenangan kulawarga moal inget-inget moal anu bela harita mah panon poe tujuh nyata moncorong kabehanana kabeh urang teh butuh iu-iu kabeh butuh urang panyalindungan
kamana atuh pilumpateun urang kulon norojol urang wetan ngajajar jejer urang kaler urang kidul ngarabrul Cibiru teh mah mana baya urang Cibiu kolabring nyangan panyalin dengan moal inget ka anak ibu anu ngabohong linyo bohong biak deka kabelan anak moal inget ka kolot moal inget ka anak pamajikan moal inget ka salakina moal inget ka anakna intina harita neangan nyalametkeun diri kasaha atuh pilumpatan gorehel urang dieu mah da getol dina rebuan cek mang enyang aya nabi jeung rasul pilihan Allah mau kani nu wajib dikanyahokeun ke 25 nabi jeung rasul yu urang udah pangheulana aya beja anu gelar ka alam dunya teh aya nabi nu pangheulana gelar asma Adam teras ngadehes ka nabi Adam bapana sakabeh isfa hukuman kan kalau tak apa nanya abdi kita apal kan itu nama bring ke Adam ya Adam alaihissalam abdi teh cupluk leuweung cupluk lamping menta panyelundungan menta iu abdi teh panas tong bujur hingga guyang kesan guyang getih kumaha cek Adam Nabi Adam teu tiasa nulungan boro-boro nulung nulian nafsi kitu saurna bujang hingga nulungan anjeun hei anak incu kami ge cantang tunang waler di payunan Allah Subhanahu wa taala coba ka Nabi Nuh natang ieu teh ngabring ka Nabi Nuh cek Nabi Nuh coba ka Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Ibrahim Nabi Isa cek Nabi Isa bujang hingga nulungan araranjeun kami ge cantang tu bisa nyalametkeun diri isin ajrih banget urang ajrih ka Allah Subhanahu wa taala teu wasihan kewenangan pikeun nyapatan nulia dalah nyapatan diri ge cantang tu menang rahmat menang pitulung Allah tapi araranjeun tong hariwang manusia aya manusia akhir zaman rasul nu pinunjul nabi anu sinulir bahkan taya nabi jeung rasul deui sabada anjeunna juk teang nu asmana Muhammad sallallahu alaihi teras ngadeheus ka Nabi Muhammad Rasul anu pangakhirna data kumaha ka Muhammad ya Rasul ngadeukanakeun aras bari ngagelar sadayana kumaha dawuh anjeunna ummati lamun tukang tahu bulat mah kadariu kan gitunya adieu kabeh umat kami bareng jeung kami kumpul ka dieu tah urang teh digerogu ceuk kan digerogu ka Kanjeng Rasul ari digerog kadangu sadayana anu ngaku Islam mah sing yakin kadangu ngan masalahna antara nepi jeung henteu sabab kurang leuwih aya 3 golongan eta jalma golongan kahiji nalika digerog ku Kangjeng Rasul ummati ka dieu cek Rasul ka dieu cek Muhammad gok weh urang teh oh ieu Muhammad teh oh ieu Rasul pilihan Allah teh nu saha nu mana nu kitu teh gambaran di alam dunya hayya 'alas shalah hese langsung bawa angkat berjamaah ke masjid digerok ku Allah ngalangkungan adan digerok ku Allah ngalangkungan pangaosan cek ibu-ibu teh biasana sok ayanya mangga ibu-ibu urang hadir ka pangaosan urang ngeureuyeuh nikreun ngaleungitkeun kabodohan sadayana urang kumpul ngariung sampai shalawat pujian dan abdi mah kitu nya gorowok aya nu hare-hare teh gorowok dan sumangat mah gek cali cek Rasul ummati teu hese ieu geuning Rasul teh salamet golongan ka hiji teh golongan ka hiji aya golongan kadua ibi nu mana golongan kadua teh ummati cek Rasul dina hanapeun aras ngagupay ngahiap bagja kasadayana urang geuning aya
anjeun hese golongan kadua teh kakuping ku anjeunna teh kawetan geus kakulon umana Muhammad teh cepirna sorana mah kakuping sorana mah kadengengan mana geus repot geus kuyang getih geus ripuh geus ngalangsud ka kara tepang jeung Rasulullah geus ripuh ka kara tepang jeung Rasulullah nu mana ieu bongan bisa jadi gambaran di alam dunia hayyalas shalah lamun ibi keur disawah alhamdulillah geus lohor bunga sabab gawe enggeus can buru-buru ke masjid can buru-buru salat apa ngaran lagi ngabedug ajengan geus kadenge bedug kadenge adan mah tanda enggeussan padahal digerok ku Allah teh pikeun gara-gara gerak gancang sumujud gancang ulun kumaula pasrah ka Allah subhanahu wa taala laksanakeun lohor laksanakeun asar laksanakeun maghrib hararese tetapi akan apa di dieu mah hayalah salat di masjid teh pancan 3 batang macan asup ka masjid teh ngarokona teh kadenge komat kakara asup lain ka masjid ka WC bapak-bapak nah bet apal sanasib kuring ge kitu kakara komo lohor euy dong di teu rasanya meuni nikmat hirup di alam dunya keur gawe keur husujug sagala rupa kadenge adan kadenge hangkewe kagok untung gede lamun ditinggalkeun bati leungit jam 2 salat lohor teh rempetkeun 2:30 jeung asar wudu sakali salat 2 kali hiji lohor 2 asar nu kitu bakal panggih mudah-mudahan ngajan geus kuyang getih geus ripuh ngalangsud nu penting mah panggih sareng Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapangaosan ge ka pangajian mangga kadarieu meuli harareusi irit ka pangajian teh osok ibi sengaja ka pangaosan rancangan tetangga ibi hayu angkat ka pangaosan naon jawaban hares teh mangga tiba yun geus 12 tahun pangajian diajarkeun can nepi-nepi teh da pameng atuh nuju moe pare cek ibi kumaha meuni dudunya we beungar henteu dudunya kan pinarakaeun unggul amit-amit asa kitu urang henteu ajengan tara kitu da tara ujak-ajak ajakku daek heuk teu kajeun teus ngajak mah ngan ulah ngajak daek heuk teu kajeun titik ngan ulah ditungtungan make koma naon make koma teh urangnya ngajak nya capek nya kutuk geneng ta eta dosa nu teu karasa teh ngajak tah di akhir-akhir geus ripuh geus taweh kakara we angkat sakitu ge alhamdulillah hadir kersa ngalaksanakeun parentah ngajan panungtungan mudah-mudahan ngalangsud oge tepang sareng Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta ibu naudzubillahi minalik nu hariwang malamun poin anu katilu golongan jalma anu katilu golongan jalma digupai ku Kangjeng Rasul ummati kadieu bareng jeung kami bakal semenang izin ti Allah nyapatan kalanjeun kabeh jalma-jalma anu bakal ngadenge bakal tepang teh mus menang izin ti Allah sakumaha dina ayat kursi ge madalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni aya izin ti Allah disyafaatan ku Rasul ke kabeh saha nu meunang izin ti Allah subhanahu wa ta'ala golongan katilu mah ampun paralun naudzubillah urang hindarkeun bisa jadi golongan katilu naon kakuping panggero Kangjeng Rasul teh kadengi Kangjeng Rasul ngagupai ummati cek ibu teh cek ece cek akang cek mah teh mana Muhammad anu ngagero teh lolong otot bu mana Muhammad teh kadengi kana ceuli Kangjeng Rasul ngagentra ummati tapi teu panggih jeung Rasulna teu anjog jeung Muhammadna sanajan aya di hareup ieu Rasul teu katingal lolong otot taun sababna da bohongan di alam dunyana hayya 'alas shalah hayya 'alal falah kadengi ti masjid sah ngajak salatna ngajak berjamaah teu hayang asup ka masjid ngadengi di gentraan di pangajian teh hayu urang kumpul ngaleungitkeun ka bodoh teu hayang asup ka madrasahna teu hayang asup ka pangajian kadengi
Ayo orang sholat berjamaah kadengeun ku mang teh, kadengeun ku apa ku akang teu kadengeun mung asup ka masjidna. Rajin teh asup bari digotong dina pasaran naudzubillahi min dzalik teu kadengeun tah di alam dunyana kitu nepi ka pangna digentraan ku Kangjeng Rasul moal dugi ka anjog moal dugi ka amprok jeung rasulna moal dugi tepang jeung Muhammadna naon da gambaran di alam dunya digentra ku Allah ngalangkungan adan digero ku ngalangkungan adan teu hayang asup ka masjid teu hayang asup ka madrasah ngan biasana nu kitu mah cegekan naudzubillahi min dzalik cegekanana teh Bu nu tara hadir pan kitu di abdi ge kitu Pak mang manyang budak pan abdi mah adan teh loba mah ku barudak ayo ku barudak campur jeung heureuy loba anu salah toh haji bari melak cangkeng tatangga sing balik cenah ngawarah budak teh adan salah jeung sagala rupana cing atuh cek abdi teh nampi nuhuneukeun we budak salah-salah oge daek adan daripada emang ngerasa bener mantau ke masjid henteu pan kitu ka pangaosan ge ibu ece so ibu anu ka pangaosan jeung nu tara ka pangaosan bebeakan nu tara panjin percuma ngaji reboan oge naon ka pangajian tempo dianyukan sok mental leuwihna ih asal kayak gitu mending cara urang mending cara ibi tara ngaji ge ih keur naon ngomong naon ngaji getol oge ari ngomongkeun batur keneh mah mending cara abdi keun bae cek abdi ge prinsipna urang mah daripada nyieun salah oge getol ngaji daripada manna beak dengkak ngomongkeun bebeakan ngaji henteu eueuh omeaneun sugan jeung sugan geus beak omongkeun sugan jeung sugan urang can bisa ngomekeun laku lampah minimal ari digosok mah minimal ari babarengan mangaos insyaallah taala sakedik mah urang aya omeaneun amin ya Allah ya rabbal alamin cenah ibu jeung tatangga jeung baraya jeung dulur mah biasana silih omongkeun silih sigeung teh lintang jeung luhur keun bae nah ngan tutup garis bawah urang silih urang rek di mana wae jeung baraya jeung tatangga boh dinu pangaosan model kieu oge dinu hajatan tah dinu hajatan gini nya Bu terakhir ieu punya aduh geus sononya asal sarapti terakhirnya dinu hajatan kade ampun para lun ibu pangresep-resep na urang teh kana hajatan teh sok nampi uleman jeung sagala rupa urang sok kos nu garing sok sabarodor ongkoh dibere surat undangan teh sok ditanyakeun ibi assalamualaikum Bu Haji waalaikumsalam ieu nyangakeun uleman naon pangjawab betul ti saha sok naroskeun teh padahal aya di dinya teh tulis naonan penyakit urang kitunya nyangakeun uleman ibi nuhun cenah ujang ti saha palah deuleu eta teh naonan teh aya nu menangna saha tapi naon penasarannya ti saha ti bapak anu palih ditu oh nuhun cenah ujang uleman naon sok kitu kan nikahkeun cenah ibi nikahkeun saha apan aya naonan teh leresnya nah putrana anu bungsu euluh ka urang mana apa onangannya jelas onangan digiwing kenenya digiwing ka urang tepi urang Bandung euluh meuni bagja iraha kari itu teh urang dia aya kitu paingan teu aneh pamajikan euing teh teu urang dia kari itu deh cahaya teh iraha onangan dicepeng buka we ku teu balikna ya geus we nu nganterkeun baliknya ngaleos we lebet teh ibi teh ka bumi geus apa onangan ti si bapak anu ngawinkeun bungsuna jeung urang ditu kajana ieu poe poe minggu gek we diuk ece teh buka we onangan teh nya apan tadi teh geus nanyakeun matak naon ieu nyangakeun uleman ti anu nuhun buka we kitu nya urang mah osok aneh teu yakin di pangajian nya ceuk mang nyang teh kitu nya iraha naha geus karasa mah peurihna didagor ku Allah geuning nya itu camah we urang mah dionang minggu mantap Sabtu datang
karena teh Sabtu jeung tatangga mah naon sababna da Minggu mah ajengan nyate kanggo tebi Sabtu we da jeung tatangga mah naon sababna tujuanna dia nang Minggu datang Sabtu naon wajib 3 baginang 4 kojong hiji anak 2 incu 7 di bawah ari orangna ari amplop 25.000 aya kitu urang sadayana keun bae da jeung tatangga keun bae dina waktuna urang sok riweuh jeung tatangga mah naon sababna anu datang mah seserahan naon capek hate beut ngitung jumlah mobil nu seserahan saha eta teh urang dihitung genep 7 ieu mah naon mun loba jelema nanya ih ari tangeuyanna sauting geus beres kitu teh ceuli teh jowir teh urang teh dibentet-bentet mas kawinna sabaraha saha eta teh urang jeung tatangga keun bae nu penting urang silih hampura berkahna tina muludan ibu lamun urang teu bisa ngeureunnan silih omongkeun urang silih hampura getolan amin ya Allah ya rabbal alamin mun urang teu bisa nembongkeun syukur ka Allah ku boga harta ku tanaga tembongkeun teu boga tanaga ku ilmu pangawur teu boga ilmu minimal urang minang hadir model siga kieu tawis diri lengkah urang ngomean lakuning diri urang sadayana hayang deukeut hayang mahabbah hayang taqarrub jeung Allah Subhanahu wa taala hayang karawu kacepetan kaleberan syafaat mantenna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkah tina muludan ieu kudu aya kapetik hasilna ka alam buahna ba'da ti dieu rebo hareup jadi nambahan deui atuh lain ngurangan jumlah anu pangaosan teh amin ya Allah ya Rabbal ibu kasinggung teu kudu kasinggung sia ngaji mah ngarah robah doa amin ya Allah ya Rabbal Sono alhamdulillah tepang silaturahmi apunten tuhur saur bae cari ngadagu cukup rumah apunten kakasa ajengan kesembuhan sadayana imah dongeng dan jeung ibu imah teu heureuy teu rame teu heureuy pasti nunutan ieu mah tamplok pacokeun sim kuring silaturahmi gegeurang saksi di yaumul kiamah mudah-mudahan urang riuh mungkuluh kalayan kacepretan kalayan syafaat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan kapayuna urang berakeun di tempat kumangnya sobat abdi main nama parat ngajina parat jadi ajenganana caling oge rezeki ti Allah tamplok rezeki nama ku mangrupa doa mangrupa harta banda abdi mah tukang kieu we tukang ngomongkeun batur bisa jadi ku kira-kira beres ngaji geus pasti ibu-ibu mah moal doa ngomongkeun abdi ngasa cake ngomongkeun teh deui dihampura ku abdi malah mandar urang sadayana jadi timbul kemanfaatan kabarokahan urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum